ditangkih handapna neng, mudah-mudahan masalah di rumah tangga tong bicara ka bapak, ka mamah ulah, kamu karencangan ulah, nami pacekadan bening tidak disolusikan ku hidup duaan bari munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang pupuskeun are diangkat sakedik pendina. Allah. Siap, handapkeun deui lalauna. Kaluhurkeun deui, digoyangkeun sakedik. Alah goyangkeun. Ibu peye nasi jagung sampai gue goyang sampai gue kamari sarneng dewi akan deui goyang ibu peye nasi goreng sampai gue kamari sarneng dewi tuaga. Mudah-mudahan si mulus bagus rahayu siri asah siri asih siri asuh dina rumah tangga mudah-mudahan hidup bahagia awet juga rumah tangga sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga salajengna